Bismillahirrahmanirrahim. Seueur jalmi anu nganggap enteng karena masalah hutang. Padahal hutang teh perkara anu berat kacida. Dugikeun ka Kanjeng Nabi SAW ngadawuhkeun ngeunaan bahayana masalah hutang. Kumaha saur anjeunna sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'alaqatun bijainihi hatta yuqdu anhu. Ruhna hiji jalma mukmin ngagantung ku akibat hutang anu can dibayarna. Kumargi kitu Nabi SAW oge seueur anjeunna nyerindung ka Allah tina masalah hutang dina doa-doa anjeunna. Misalna Rasul SAW dina salah sawios doana teh anjeunna nyelindung kumaha, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Ya Allah, abdi nyelindung ka anjeun tina masalah dosa oge tina masalah hutang. Ya. Kumaha hutang oge upami gara-gara hutang urang aya tuntutan di akhirat itu kacida beratna anu pasti dipertanggungjawabkeun jeung papada manusia. Makana ulah ngagampangkeun masalah hutang. Lamun hutang kudu niat urang yen urang rek bayar, ulah nepikeun ka niat moal bayar. Sabab Kanjeng Nabi SAW, jalma anu hutang niatna rek bayar Allah ngabantu, baris dibantuan dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, man akhada amwalan nas yuridu adaaha adahullah. Sing sajalma anu nyokot harta batur tapi niat rek dibalikeun, nya hutang ngahutang harta batur tapi niat rek dibalikeun, maka Allah baris ngabantu pikeun ngabalikeun eta hutang. Namun sebalikna cek Kanjeng Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu atlafaha atlafahullah. Sisa jalma anu hutang nyokot harta batur niat moal mayar, maka Allah baris ngabinasakeun, Allah baris nyilakakeunana. Wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka hati-hati dina ngeunaan hutang, entong ngagampangkeun masalah hutang, lamun teu kapaksa ulah nepikeun ka bermudah-mudah ngagampangkeun dina masalah hutang piutang. Wallahu taala alam.